tatapana istuning husu nya ayeuna lugai tina pangtapaan Semar sapala putra oge sami ngiring wayana ieu tapana Raden Abimanyu jang Ulan parantos lugai juragan Abimanyu laras katinggal kulan lugai mah bagja ujang kembang kamu rarang goyang bernama zat harap saha atuh iraha bag jadi ritim kanan tulus ngempur huruf nangtung laksana mun siang lempang daun pus daun puluh lalang barang rarang batang nyerit teuing mun tetulus mibanda katunggarang hirup ukur tunggu waktu nyerang lampah anu ngambang Toya mijil saking prawing wang tinalangan yampel kadi girine sekar pinuji sekar pinuji lumut nyebat kastore Banglus lampahipun utusan saking negara Guhasla Bintara Siluman Patih Wijana Sektilan Senopati kautus pikeun ngiwat layang jamus Kalimusada lambang kagungan negara Amarta oge bade maehan Semar Badranaya salaku ulu cupu Panawa ngalet ngengkei ngabanelet ngemat-ngemat nyatang pinang lumampah metu alas manjing alas keun urang tenen dihaneleum sim gesan sampureun sagtuna dihanyuang siang gesan alaeun para ginyokot ninggalkeun mangsa datang sampur deui ayeuna urang nyarioskeun ieu Raden Abimanyu nemelu gae tatapana
nyaeta parantos ngulik pangarti ngasah pangabisa nyusun ilmu. Ieu tapana Raden Abimanyu kautus kuramana wireh hiji nonoman anelan bangsa kudu nyorang heula hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa. Tatapana istuning husu nya ayeuna lugay tina pangtapaan. Semar sapala putra oge sami ngiring wayana ieu tapana Raden Abimanyu. Jang Kulan parantos lugay juragan Abimanyu laras katinggal kulan lugay Pak. bagja ujang nya ieu nonoman anu bakal tiasa neraskeun sepuh-sepuh sadaya. Allah mudah-mudahan we tua kulan. Sokomo ayeuna anu aya patula patalina jeung cita-cita Sumuhun laras tua. nyaeta ngorehan sumber daya manusia anu berkualitas tangtuna oge kudu dirojong ku urang sararea Ih, atuh kan tenang. nya cu Sumuhun laras kakang silaeng ka dieu kitu cu Gimana? pangliwatkeun heula kitu bilih palai boboran itu juragan Abimanyu. Anu tantos we tua kulan. Heeh. Ngaliwat tumpangan pedang kenya kan. Ngaliwat tumpangan peda kanya ujang. Jeung sambal goang we. Ai cocoy nama aya antanan kayaknya. Wah Semar kulan dikersakeun geuning jag-jag keneh teu sakara-kara. Nuhun menak teng manuk teng bebijit anak ceng-ceneng anak meraku kuncungan ucu Dah kumaha. uyah mah tara TS kaluhur Kumaha mah. abong ibu ramana eyang-eyangna buyutna tukang tatapa puasa. Tukang perih. Wah, laras tua. rempuk jukung rempuk jukung Sauyuna. batur sah bilu-bilulungan Batur sapi mun salah mah mun salah lisil jeung kudu silih hargaan junjung tinggi kasopanan tangtu manggi kamu hirup kudu gotong royong ulah rek tonggong haturan wakulan haturanun Nuhun jang sanes wa kumaha damang kulan wah laras meujeul cu